terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisip Widya Puri Mandiri Sukabumi dalam rangka Wisuda Sarjana ke-20 tahun 2022 akan dimulai. Wakil Bupati Sukabumi, Ketua Umum Yayasan Sukabumi Mandiri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, para tamu undangan Senat Stisip Widya Puri Mandiri Sukabumi memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
napihan cahayana dan dosan sederhana bojang priangan angkat gagai gerai bangun daya karing gerai kanggo sijang di lambang bojang priangan umat ibu lucu surah seri jari larak liri kepang bojang priangan tirak suka kabaya tapi hancayana dan dosa sederhana bojang priangan budi sangku ayu budi senjang lenjang budi erondelo bojang priangan Iya, demikianlah persembahan tari Bojang Priangan dari Gabungan Mahasiswa Stisip Widyapuri Mandiri Sukabumi. Dan selanjutnya kepada lulusan terbaik wisuda ke-20 dipersilahkan untuk menghampiri orang tua. Kami persilahkan kepada lulusan terbaik untuk menghampiri orang tua masing-masing dan menerima rangkaian bunga dari orang tua sebagai tanda ucapan terima kasih dan kasih sayang. Dan selanjutnya kami persilakan untuk sungkeman kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelis hidup anaking, ayeuna hidup geus jucung, ayeuna hidup geus lulus banglus nyuprih ilmu ning pangarti. Yap, hidup ayeuna sumujud menekung kanu janten indung anu ngandung sabab pu indung cukang lantaran hidup tiasa lulus banglus nyiar ilmu ngatik pangarti sungkem di kawitan. Rawangan mangsa katukang sumerep dina lelembutan usik balik na abdi di kawin di kandung ibu salah bangsa sih lamina ibu
kebahagiaan abdi. Ibu moal ilang tina kongkolak soca ibu. Nalika dina mangsa antara hirup jeung palastra, nyeri anu kacida lugut leket kisah jeung cisoca pacampur pangrasa sedih jeung bangga nalika ibu ngababarkeun abdi ukur kaasih tur kahemat ibu abdi dicangking ti ibu. Ya Rahman ya Rahim, puasa baraha jempling na penting anu leungit mentrang na siang anu ilang. Waktu nu teu kaukur di mangsa ibu ngaping ngajari ngati ngadidik nyusut citangis serta nabi kedaling hati ti abdi. Ibu kasabaran, ketabahan sarta pengorbanan ibu pikeun abdi lir lambang teu pernah payah ngadumpak kana karang. Ibu diwari abdi mangkat dewasa, abdi sadar can mampu pikeun ngagambar gurat imut kalambay ibu nemongkeun kebahagiaan soca ibu mali ngabakti tina sawatara jasa-jasa ibu. Dinten ieu danget ieu abdi tutas nyupri elmu ning pangarti, abdi surti ieu pangjurung restu di ibu. Ya Allah, ibu nu miasih abdi terus ibu emut abdi emut kana teu mahu adik ibu.